bari negerkeun hate tur ngawanikeun maneh nanya ka eta makhluk. Ari teteh ngobrol sareng abi teh masih aya di kieuna atau tos teu aya? Teteh mah tos teu aya deui di dunya. Atuh, nah bisa ngobrol siga jalmi kitu. Manehna ngajelaskeun yen baheula manehna maot alatan jadi korban KDRT kudu jadi bapakna. Kusabab manehna teu daek ini jadi TKW. Sanggeus jadi korban KDRT mah manehna sempet kritis. Tuluy rek dibawa ke rumah sakit. Tapi kusabab telat. Jadi satepina di rumah sakit manehna kaburu maot.